Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gering Andri itu nya kita di channel Sumpuring. Nyata anggap hujan channel. Aduh, nang Sumpuring. Aduh, anggap hujan channel. Nah, eta teh. Gaduh konten andalan nyata teh siluman. Siluman teh sanes hartosna juri. Oi, naon iblis atau naon? Sanes naon teh? Ngurupikeun singkatan. Oh, singkatan. Mun silaturahmi seniman. Aduh, alhamdulillah. Shallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten pamirsa. Aduh, ampun. Sebanyak akhirnya dari seni mah. Kitu resepnya Kang Ojan urang teh. Mudah-mudahan dina ayana konten kita siluman teh urang teh biasa masih proses seorang seniman gitu ya. Duwi kan sukses gitu nya. Terus teh kumaha wah. Pokoknya urang ke selanjutnya ya. Episode selanjutnya. Tah, gitu pokoknya mah. Ada yang mau lewat ke bawah ini. Tah, panginten kayak bakal aya pertarusan gitu nya. Kumaha wae gitu dina ngawayang gitu nya. Ono dina dunia wayang gitu nya. Orang kanu pertanyaan wae gitu ya pemirsa. Teman-teman ada baraya nu di kota dulu. Baraya. Dibalik ya. Baraya nu di kota dulu di lembur. Nah, gitu. Aduh, pada naon eta teh bakal ditaruh-taruh segala abi baca penyawat. Biar para pemirsa tahu. Pemirsa tahu. Nah, gitu. Karena mungkin ditontonnya bukan di negara Indonesia aja ini. Di dunia sampai akhirat gitu. Acan ke akhirat. Ayeuna ka Meksiko teh. Amerika, Italia, si eta jeung Cilia. Langsung lah kalau dapat tarusannya. Teruskeun naon abi baca dan dukun. Bisi nyangkolong teuing kana waktos mangkali kaburu jumahan. Mangkali ayeuna poe Sabtu. Ti iraha sih resep kana wayang gitu. Orang Andri tuh. Sejak kapan mungkin ya? Sejak kapan suka sama wayang? Kalau suka sama wayang seperti saya suka sama seseorang. Aduh. Jadi sekarang saya suka dengan seseorang wanita yang cantik jelita. Ya. Nah, dari sekarang sampai sekarang, alhamdulillah dari kecil sampai sekarang saya suka sama wayang. Aduh. Mau wayang apa aja, yang asalkan wayang itu dikodok. Jadi anjing mah harus ngodok-kodok. Iya. Pun berat, pemirsa. Begitu. Kadang tukang kameramen oke ya. Saupami tacan dijadikan wayang, jasa jadi wayang ku abi. Pakai kodok. Resep wayang dari kecil dari umur 5 tahun atau disebutnya balita. Aya teh orang asli mana itu? Abi teh asli Cisarua. Orang di dieu asli Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Jadi lahir di Jakarta jadi ke Sumedang gitulah. Kebanjirkeun gitu nya. Kebanjirkeun, kapalirkeun. Ya, alhamdulillah dari Jakarta dari ke Sumedang, yang akhirnya dari kecil sampai besar saya diam di sini, yang akhirnya ke bawah sama sungai dari Amazon. Aduh. Saya Amazon mah di Brazil. Oh, Brazil. Malah itu di eta warung ketan. What? Aduh. Jauh. Aduh, ampun, seperti itu. Dari kecil saya suka. Kecil. Di SD. Kecil. Di SD. Kecil. Di SD. Kecil. Kene. Ya, mungkin bisa. SD di mana tadi tuh? SD di Jakarta. SMP di Jakarta. SMP di Sumedang. Di SMP di SMP Cisarua. Nah, terus di SMP naik ke mana aja tuh? SMA SMA heula. SMA hiji Cimalaka. Terengse. Nah, itu dah hoyong kanu bambak. Ya, ka SMKN 10 Bandung. SMKI teh akhirnya. Tah kitu. Terengse tidinya nambeuh we. Aduh. Jurusan Karawitan. Tentu pedalangan. Henteu da pas
pada waktu itu pedalangan lagi tidak ada. Belum. Sekarang mah sudah ada pucung hole lagi gitu. Dan kita tidak gugur-guguran lah gitu, kita bisa sama-sama gitu. Terus lajang ke pertarusan kedua. Waduh, pertarusan naon deui cenah yeuh? Pertama manggung pagelaran wayang itu kapan? Pertama manggung pagelaran wayang waktu Abi Janten Duta Remaja Kabupaten Sumedang. Dan di BKKBN tuh kuning. Di Badan Keluarga Berencana. Jadinya sosialisasi tentang masalah pik remaja, urusan remaja. Nah di Bandung ngawitanna teh begitu. Menceritakan tentang alat-alat kontrasepsi. Wow, kan pokoknya resep. Jadi intinya mah supaya remaja diurang, terutama remaja Jawa Barat, menjauhi pergaulan bebas, bisi aya HIV. Naon HIV teh? Human Immunoidentification Virus. Aduh. Gitu. Pokoknya mah banyak lah gitu. Umur sabaraha teh? Umur waktu harita teh malika simkuring umur sekitar umur prakna teh sekitar umur 17-an. 17 ayeuna? Ayeuna terus 25. Aduh, 25 14. Ayo Pak Ujan umur sabaraha ayeuna? 16. Oh, alhamdulillah 32 pamirsa. Aduh. Nah, jadi di umur 17 tahun 17 tahun. Munggaran teh nu munggaran pertama manggung teh nya. Tah, terus abi teh ngadangu anu ciri khas ti Andri teh geuning aya wayang gejul atau dalang gejul teh naon teh. Tah, disebut wayang gejul atau tapi dalang gejul. Kahiji simkuring sanes ngagejulkeun ka anu namina wayang. Sanes. Terutama simkuring kahiji reueus hoyong melestarikan pawayangan terutama anu aya di Kabupaten Sumedang. Tah di antarana ka Cida Bingahna, kalau bahasa pawayangan mah bingah amarwata suta bingah anu kagiri-giri. Eta bener salah tuh. Kayak Bapadana. Tadi dinya teh hoyong ngalestarikeun wayang golek Kabupaten Sumedang, terutama kangge ka para nonoman nya dijual teh disebutna teh Gesan Pinuyu. Mudah-mudahan urang bisa memunculkeun ya di Sumedang teh. Nah, gitu. Sanes artina ngawonkeun ka para wayang benernya bisa para dalang anu di Kabupaten Sanes di Kabupaten Sanes tangkuna langsung sae mung setidaknya kita bisa melestarikan wayang di Kabupaten Sumedang gitu. Jadi kita mah harus terus berkreativitas dan Paujan juga bisa jadi dalang. Bisa jadi dalang. Sanesna henteu sadaya jalmi tiasa jadi dalang. Tiasa wae sabab kalau disebut jadi dalang teh artinya bukan dalangna. Naonna teh. Jadi bisa dalalan fawa ada ilun, dalan nuduhkeun. Nuduhkeun. Bisa nuduhkeun ka contohna ini jadi dalang ya, memberikan informasi. Jadi jangan lupa harus di-subject. Gitu. Tapi abi pernah ngadangu teh dalang teh hartos teh modal piulang. Tah gitu. Sejauh beda cara menyebarkan agama Islam teh kan pakai wayang. Wayang. Biar lamun ayeuna mah kan ku ayana televisi ya. Televisi jadi ayana media sosial teh bisa lebih menyebarkan agama Islam. Nah, gitu wayang teh kan ku para walinya. Jadi ngudahkeun piulang anu tadi disebutkeun ku Pak Ujan teh. Jadi bisa menyebarkan lewat metode wayang. Oke. Jangan lupa sholat, oke? Coba gitu. Sampai lamun kurang mah, tong lupa sholat, beureun geuleuheun. Gitu kan? Tete, lamun identina ku boneka anu lucu seperti kieu, insyaallah. Begitu ku ayana gejual teh nya. Jadi gejual teh sanes hartosna paling dina ka wayang. Di dina bahasa Sunda mah gejual teh paling dan naon nya tebal. Bener nya. Atau edan naon nah. Tah naon sabab ku ayeuna tata carana kan beda untuk menyebarkan teh karena geus minung ka waktu mimpi ka zaman apa Ujan. Zaman. Jadi paribaosna jarang sih ku ayeuna mah wayang anu full leres-leres teh jarang. Papa nama peminatnya. Jadi gimana caranya para dalang terutama dalang Paujan menyebarkan agama Islamnya dengan metode anu non terbaru lah. Biar masuk kreativitas orang nanti kade harus ikut ke zaman teh gitu. Begitu. Tadi abdi teh pernah ngadangu aya dina emang dina
pastilah di tradisi atau di tradisi kapungkur gitu ya, pasti selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Aya cenah beja tong aja wayang kudu aja wayang teh kudu nepi ka anggeus ka jam subuh ge mun udah buta cenah kala atau naon gitu. Tah ai disebut buta mah nya, ai buta bukan buta we nya, batara kala ai batara raja kala teh poek. Jadi intina mah dalang teh ngawatosan jangan sakan urang teh ulah kapoekan pikir, kapoekan iman. Tah ai urusan ngawayang dugi ka subuh kada ditonton mah eta mah sanesna naon? Awatos dalangna ame aya recangna. Jadi ame aya nu nonton begitu ya. Nu nonton. Coba tahun 2012 memang tadi dinya intina mah lamun urang kawatosan dugi kata 12 teh saupami dipercantel mah eta teh mangrupikeun ujangan oge. Jadi urang teh kedah bunggah ti wengi. Gini. Sabab para malaikat terutama Allah Subhanahu wa taala bakal ngabulkeun kumaha kahoyong urang di tatkala urang gugah ti wengi lain hatina ka jaman pipis. Berdoa, sholat, matak sok dikaluarkeun Semar, cepot nalika tos tabu 12 pada kapungkur mah mendrakeun agama lebih menyerap gitu nya doana. Me urang teh henteu kamakan ku batara kala, ku karajana poek, bisi kapoekan pikir, kapoekan rasa urang gitu. Begitu geuning tuh. Ampun, apal abi. Kamu kan ai wayang mah disebut lagi bayang. Jadi bayangan kehidupan manusia. Geuning nya seueur falsafah ininya filosofi dina wayang teh seueur. Jadi wayang ku dikemasna ku gejual eta teh lain ngagejulkeun ka wayangna tapi ieu memiliki singkatan terjauh beda jika siluman we. Ya silaturahmi ke seniman tapi bagus eta kakaujan sabab di mana siapa saja yang meningkatkan silaturahmi kaji bakal loba rezekina. Kedua bakal dipanjangkeun yuswana mudah-mudahan sehat dan terus channel Faujan Angga Faujan teh Faujan channel teh semoga terus mengudara salalawas. Amin. Ning aya dina ngawayang mah ning aya atau teu dina wayang we sih dina penampilan pagelaran teh nya pagelaran seni anu pagelaran seni Sunda gitu. Sok ieu non sok nyadiakeun lah sesajen atau non itu nya lupa atau hari itu susuguh. Apakah itu teh perlu dina pagelaran wayang teh? Tah didinya martabat hiji bangsa diatur ku budayana. Lamun budayana awet-awetan bakal rusak oge. Jadi eta teh lain artina susuguh muja kajin, muja ka ieu. Jadi ngintunan karesepna para karuhun. Jadi di barat urang ayeuna gaduh sepuh, ayeuna sepuh urang teh ngantunkeun ai karesep sepuh urang teh misal teh nyesep rokok atau rapi karesep urang teh resep naon tah eta teh disiapkeun ku urang teh. Disiapkeun tuangan eta teh ieu niat sedekah karesepna orang tua urang, karesepna karuhun urang tah eta kirimanan ke susuguh eta teh dibagikeun. Terjadi sedekah gitu. Sebab urang lamun hoyong panjang Yuswa teh sering perbanyak sedekah. Gitu. Rezeki ngalir. Jadi intinya ngukus nya ku dupa menyang sabab naon kanjeng Nabi mah resep nu susunikan. Tah sedangkan urang satacar ngawayang teh pan mainkeun wayang teh ieu teh ngintunan heula ka para wali urang. Itu tapi ka kanjeng Nabi urang. Tah tadinya di urang ngintunan teh ya Allah mudah-mudahan atuh sing dijabah abi bade nyebarkeun agama Islam. Terus beren panginten saat acara magelang teh paling amit nah, nya kamu beren eta teh fungsi tina eta teh eta amit nya tah diantawisna urang oge kedah percaya karena disebutna makhluk gaib. Da urang teh beren di dunia ieu teh mun hirup teh jeung karitu nya jeung kitu ka hiji nah kudu percaya kana makhluk gaib sababan bila air kagandengan anu tadina sepin jempling. Nah, jadi pas di barat bumi urang teh pugu-pugu. Aya nu naon acak-acak misalnya teh aya ngagandengan di bumi urang tapi tanpa si izin urang teh. Seperti itu. Kalau percaya kana hal gaib teh da anga oge gaib. Naon harusna gaib? Nah, gaib teh teu naon teu karasa. Tapi aya. Berarti abi teu karasa. Heeh, tah. Tapi teu aya. Tapi teu aya. Mana sok angga nu mana? Ieu mah dadana. Ja. Gitu. Mana sebenarnya itu seperti goyang mah kianya, iya angin terlihat. Teu ya. Tapi aya. Aya.
begitu. Yo tangan Andri, yo tangan mana anggana. Hafal Tak gitu. Terus panginten Andri dina ngawayang nya naon wae sih suka jeung duka nanti dina ngawayang gitu. Kalau suka na, pokoknya mah sampai sekarang. Misalnya seur Shocking banget kasih gini sih. Ai suka dukanya, ai suka mah alhamdulillah. Intinya mah sanes ku masalah rezekina ku tiasa urang main wayang ge alhamdulillah jadi setidaknya bisa menampilkan kreativitas anu sakit kabuktosanana tapi mudah-mudahan bisa menghibur gitu. Ai dukana mah nya rupi-rupi we. Rupi-rupi nanti di antara wisna dukana aya anu dihiras. Ada teh rupa-rupa bukan lemah. Ampun. Tapi da sageur rupa ge kudu perih heula. Aya anu dihiras. Ukur mah tapi ngalaman dihiras. Di ngalaman. Ai sagimal mah pasti pernah dihiras. Nah, gitu. Minang ai ngahiras ka urang leuweung ka batur. Anu ngawayang ieu jalira. Jalira mun. Oh, yang kumaha? Yang ngawayang we kumaha cerita. Oh. Kita toko Gatot Kaca ya? Hah? Yuk. Gatot Kaca. Maunya Gatot Kaca ngomongna kieu. Nah, jadi lamun ningali siga dipake ngomongna kuda beda-beda. Nah, gini biasana toko Gatot Kaca masuk di pirikku lagu si Nyangkirut. Mohon tah ieu mah sare toko obat. Toko eta mah. Toko. Ieu mah toko. Gatot Kaca. Toko. Sok. Neng no. Sinjang kirut sejati ning wayang angabur teh euker diuk. Sok gitu tuh. Sok kumaha tuh? Cinyang. Oh, maaf. Sok ngobrol nya. Wayang dina waktu ayeuna kaula bakal masih pati tebagani pati perlayam di medan nalaga. Dina waktu ayeuna anjing sering can pageuh iket topat ti jiwaraga pikeun ngebela negara sagitunya. Saudara. Tuh geningnya pemirsa keahlian Andri di ngawayang. Tah geuning Andri alhamdulillahnya ku kituna ku ayana video teh tiasa ningkatkeun gitu nya supaya generasi muda teh mikaresep cinta. Nah, ku panginten beli aya pesan kanggo generasi muda kanggo misalkan cinta karena udah zaman milenial teh gimana? Tah, simkuring mateling terutama kangge kalau nonoman anu di Kabupaten Sumedang terutama nama eta atau umumnya kangge kasadayana urang sami-sami nyatana ningkatkeun ajen-ajen seni tatosna ngalestarikeun dina khususna wayang golek dina seni pawayangan terutama wayang golek kamugi sing aya dina kalancaran. Alhamdulillah ya pertarusan atau seng-sengnya Andri. Alhamdulillah. Simkuring panginten Angga Paujan. Simkuring Andrian Saputra. Amit undur diri itunya bilih aya kalepatan atau napi kekurangan dina video ieu. Punten simkuring masih dan dina tahap pembelajaran. Itu tuh Pak itunya penutup catur pamungkas carita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.